lahun alat khusus ikan lahun hari itu mah speaker nu ngaharamkeun speaker can pati bisa ngaji can lantaran nya anak teh teu nyakeun ieu speaker teh ya naon takrif dan naon mantap jelas kebelah itu tetep bae moal beres ngan sareresena munazarahna teu nyaho lebah ya sekolah teu nyaho lebah nu taslim padahal geus sabaraha nu ngaharamkeun speaker teh eleh dalilna tapi teu daekeun taslim berarti ieu mah lain munazarah kebelah itu bisa mujadalah bisa mukabaro dosa entek teu dilawanan lah sabodo teuing geus nyana-nyana urang-urang kumaha hidayah ti Gusti Allah bae. Lamun speaker diharamkeun, golok bisa jadi haram. Mun golok diharam speaker diharamkeun berarti kacamata ge haram. Eta alat mukabir. Lamun ieu alat mukabirus saur, lamun ieu mah kacamata alat mukabirun ningali. Mah ngobrol jeung siapa aing mah. Aduh, masyaallah. Panjang geus dongeng neteng maka ditu inget keur cerita. Permasalahan digawe di pabrik alatul hawi haram geus atuh hasilna ge haram atawa urang jadi satpam di Jakarta jadi satpamna jadi satpam di dinya merekna aya wujud tirat non urut ijat urut ari di luar nama wujud na urut ijat ai di jerona urut wujud kidam bako mukhalafat yang mana wani pertanyaan Pak Kiai di perusahaan saya ada koperasi simpan pinjam setiap yang pinjam dikenakan biaya administrasi atau bunga sebesar 1% per bulan. Dengan keuntungan dari bunga tersebut setiap setahun sekali dibagikan ke semua anggota koperasi. Pertanyaannya bagaimana hukumnya bunga tersebut menurut agama? Haram. Pertanyaan kedua, di kampung saya ada beberapa ustadz yang mendukung berdirinya gereja. Ustadz itu sering menjadi imam atau khotib Jumat di masjid dan sekarang gereja itu sudah berdiri megah di daerah Serpong. Pertanyaannya bagaimana sholat kita kalau ustadz tersebut menjadi imam atau khotib? Apa tidak menurut agama? Artinya ngadukung narido apa itu namanya ngadukung narido atau murtad udah baca 2 kalimat syahadat deh namanya baca 2 kalimat syahadat atau jadi imamna orang garwa aja nama mumkan cek atau murtad gitu bayakan mah terus lamun eta imam ke masjid cekelan heula ku kagan syahadat teh ya syahadat menjadi kampak sebuah itu kuduna rada kerasan etik masyarakat nak ustad potongan 2 tak itu mantu kalau diantepkeun sorban da gula lede gereja ditanda tangan tampiling habak ustad ke situ prak ngaji di dia kajian kena nyongkruk habak ulah dukang dukung nuki itulah ustadna kecuali lurah camat maksudnya kalian ke neraka gitu. Ustaz batu kan naon bukan dukung gitu lah. Kuduna ge ustaz menentang. Karena demokrasi coba ulah ka ustaz ditulus ke pengurus negara. Ini tanya ke hitut bau namanya. Jadi nama hitut teseng. Jadi itu ulah ka ustaz. Mantap dukungan gak usah pilih, mun majelis taklim silahkan, musola silahkan, masjid aja gereja makai lain bagian pula tuh. Tadi tuh minimal ke RT tadi tuh, tinggal RT gue bingung, kalurah tadi tuh, kalurah teh transaksinya seberapa beda, guys ojolnya nama akidah jeung duit jeung mobil, ay ustad mah tepan. Ustad batukan laluhurkeun agama Allah ay prak ngiwinan
neraka gitu anu ngakinakeun ka agama urang. Ulah Ustaz, ulah kikituan. Cenah teh dibere duit kajeun. Moal kebal hirup di dunia mana raeh ke dia. Tanggung jawab di akhirat kumaha eta Ustaz. Mana Ustaz dan sebagainya, ngelirungna coba ka dia. Aduh, insyaallah. Lah, pasti diterpong aja nyaraho aing ka Ustaz di dinya mah. Pasti nage nulis tikawak makan. Nah, olah pokoknya. Nulis tik ngelirungna mancung kan. Nah, ho jasa aing pokoknya. Wah, jauh tidinya pokoknya. Nurun kapina. Ajar lainnya nyawanan bae. Urang neruskeun pangaosan urang mengenai tentang pembubaran nikah. Musani buala Ramadan yaumani bilana faqatin wa anfaqa salisa wa jazara bi abanat Zaid boga pamajikan sarwiti matangga jeung sarwiti teges aya bangsa 5 bulanna belah dia di PHK-nya di Gajah Tunggal di PHK ikat di PHK malum atuh negara geus zalim make aturan sangeunahna bae padahal digawe teh aya 15 tahunna tapi barang keluar teu dibere pesangon bahkan gaji anu 3 bulan ka tukang teu dibayar. Itulah keberadaan negara urang. Ciri kletik buruh marakyat. Pejabat mah dasina makin harerang jeung makin panjang. Kancing nage hurung herang luar biasa. Patu nage Masya Allah. Cacing ge teu daek. Mudah-mudahan kena hilet ateul. Jeritan rakyat dihandak bayangkan 10 tahun 15 tahun keluar dengan begitu saja gaji nage kadang 6 bulan tidak terbayar ndeka sahanya na bebejaan bingung ku teh Allah nu tanggung jawab lurah lain bagianana camat lain bagianana datang itu DPR ngan mempersulit permasalahan deka mana datangna anu geus pugu aya ketua buruhna pagon bae orenganan nya ngetuaan teh lendek memperjuangkeun urang orang dek milu dahar di dieu loba anu salaladar we geus meureun bagian kula sakieu teh saeutik teh rakyat nu kararitu apa nyahoeun teu si bupati Ciputat apa nyahoeun teu wali kota gubernur rakyat teh careuri kos Ciputat encan mayar kontrakan encar bayar kreditan ngeureut ongko tebrok tolol deui macam-macam masyaallah. Nah ye Ki Zaid rumah tangga bareng di PHK teh kesulitan. Ojek, eueuh motorna. Ngenekan endahan tinggalin ku mobil angkot. Lain urusan batur awak soranang nage tinggalin ku supir. Seberes terjadi kenekos gitu. Duit itu boga otomatis. Begitu balik sore ka imah ditanya ku sarwiti Kang koe ieu napakah mana duh kagak ieu poe ieu mah teu boga teh hasil lain ojek gimana cenah ngenekan sewa jeung batur tinggalin aduh kumaha poe ieu mah teu bisa teu masalah poe eta teu bisa tanya nang apakah isuk berangkat deui Ki Zaid teh neangan napaka geus puluntang palanting ka dieu ka ditu ge tetep bae poe kadua teu bisa nganapakahan deui bae. Tidak ka pamajikanna poe ieu ge mit deui
Teu bisa napakah. Tah, pamajikanna geus mikiran we 3 poe ai pokona mah ngalaporkeun we bubar pernikahan. Emangna naon diputir bere dahar cek dia. Awas, ke 3 poe teu bere apakah. Rata aing mah pokona ka kejaksaan. Siap-siap bae nitieun proposal. Dekrapa ni sarwiti. Barang poe katilu ditanya, aya napa ka poe? Alhamdulillah aya meunang ka saleter. Nang di mana sih ulah loba omong pokona mah boga. Nang maling mah pokona ulah loba omong. Penting nganeng mah dinapakahan. Bisa ta poe katilu mah nganapakahan. Ya, poe kaopat berangkat deui mencari deui. Ternyata poos deui bae. Poe kaopatnya poos. Budak pari mah teu nyoka poos. Budak pari mah teu nyoka poos. Baheula mah pan ku kolot teh lamun deuk ngalasimut. Pangitikna teh sok beuke ieu. Minitina naon kadang-kadang? Mais, manggang, morogo, poos. Mais, manggang, morogo, poos. Salamun tungtungna poos, tetep. Ya, cenah poos mah moal meunangan. Kalau baheula tah. Mantep geus sia hirup mending baheula cek aing. Kuduna dina naon? Manggang. Manggang geus. Mais, manggang, morogo, poos ka dituna tah asal di manggang, padungtun panjang kene geus teu di manggang tah aben menangan bae. Pet bae geus. Nyang ka ditu kaleuweung tetep teu meunang. Saya manggang, tapi eta kalau baheula hitung-hitungan aya mah kita asal manggang bae, atuh meunangan bae, mun poos bae. Poe budak mah pangitik kai mah teu meunang 2 poe teu meunang. Didrogeun ku makolot. Kade disebut harapan teu meunangan bae batuna botol geus milu deui. Coba bae pangitikna. Kade sok mangitung. Mais, manggang, morogo, poos, mais, manggang. Tuh, poos! Sia mah teu bebeja ka anak. Ya poos. Eta poos. Ieu nyurahkeun poos baheula. Bernostalgia baheula. Nah, poean kaopat poos. Arti kuari mah poos teh horeng kosong. Nah, poean kedua hiji 2 teu bisa mere napakah. 2 poe berturut-turut teu bisa mere napakah. Poe katilu kabeneran bisa mere napakah. Poe kaopat teu bisa mere napakah. Ka ieu jang sarwiti ieu. Kumaha eta tah? Apakah memang manehanana ngamimitian? Ieu ngamimitian poos teu mere napakah? Apakah neruskeun hitungan eta bae? Cek di dieu walau maboyauman. Lamun ngalihat 2 poe bila napapakin tanpa mere napakah. Hiji 2 teu mere napakah. Wan faqah salisa poean katilu mere napakah. Aiprak wa ajaza arobi poean kaopat teu bisa mere napakah. Banat neruskeun hitungan poena tidinya bae ulah ngamimitian deui. Yo, jadi berarti engkenyana bisa ngalaporkeun permasalahanana rapat ka KUA atau ke kejaksaan dengan dasar tidak memberikan nafkah. Tuh, pasti. Di mana kami kita? Ya sebenarnya teh si poean kaopat beta, poean kaopat, teu saja poean ka hiji, poean kadua mah geus batal ku poean katilu. Poe ka hiji, poe kadua teu bisa mere napakah batal ku poe katilu. Poe tinggal poe kaopat kan nu teu bisa, tinggal 2 poe deui berarti. Poe kaopat teu bisa, poe kalima teu bisa, poe kagenep teu bisa. Rapa? Bubar pertikahan bisa kulantaran teu bisa mere nafkah. Mantake komo eta hiji awewe urang Subang ditikah ku urang Korea bisa urang Korea wari bangkrut perusahaan Korea tanpa pamit jana
teing balik. Buat teing balik, buat teing di Jakarta, buat kumaha meureun nu jelas. Mas, dihitung-hitung teh geus aya 7 bulanna ieu teh teu aya kontak-kontak kadanana apakah mah SMS ge eueuh. Ka eta teh rapa ka KUA atawa ka kejaksaan minta dibubarkeun pertikahan lantaran ieu eueuh kabar berita dengan dasar tidak memberikan nafkah. Tapi tetap diurang mah kesulitan mereka kos itu. Kos itu teh kesulitan bae. Sedengkeun nu endeup ngawin geus antri sakumaha nu ngambesan. Ieu teh berkat panitia lumayan urus Korea ieu teh. Tungtung nama kawin kanu sejen pannyana teh teu bisa lantaran terikat ku pertikahan jeung Korea. Sedengkeun kebutuhan geologis atuh luar biasa, nya dahar sungut luhur, nya sungutan. Sedengkeun urang Korea na teu puguh di mana ayana. Lapor ke kejaksaan diapilainkeun. Sakalina tak diterima laporanana harus ada. Lu di luar benaun kena eta. Bongan sia ngajina di luar. Karena iya pokoknya aduh, Masya Allah. Tuh, gitulah negara orang ye, hayangnya mau kabok-brokan anak lebah dia, bisa gitu, saya tikmu cari. Apa ayah jalan keluar, nah tetek kiai urusan kos itu kecil. Kecil lah kumah, nyian muhaka. Sakumaha nikah bisa dia muhaka, nggak bubarkan pertikahan dia bisa dia muhaka. Datang ke Kiai Muhammad. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kiai. Ya ini mah, ya Kiai mah teh lokal mana? Ente ka kecamatan, ya ini ka kecamatan naon jam mau lain naon lain. Jam mau naon eta, jeruk asem ya. Yang di Penggolan dah aja ya jeruk eta doang cenah. Penggolan dinya, dia membeli nasi di ini ngutang ke dia. Enak nih, ya. Bubarkan pertikahan ya, rekian muhakam bisa. Kos gitu teh kecil, kecil lagi kecil. Eueuh nu teu beres, mun urang make agama, make kitab mah meunah. Minaheun biasa. Enon zarwiti itu kula ieu ditinggalkeun ku salaki orang Korea 7 bulan, apakah zahir jeung batin, aja kula da kawin deui pan teu bisa. Lantaran atuh ye itu terikat ku pertikahan. Atuh lapor ka kejaksaan. Saya 1.500 kali masa. Ambo. Aya terakhir tadi terima ngan kudu kieu. Kieu bae si anak teh. Lain sakieueuna. Aja gua tadi teu boga cenah kula ukuran sakitu mah. Imut darurat jasa. Juk kula nejen muhakam lae ka kiai. Ieu saja sia ngomong gade. Kiai Muhammad detik ieu kula ngajadikeun muhakam ka kiai jang ngabubarkeun pertikahan kula jeung salaki kula anu salaki kula ieu geus teu ngeureun apakah zahir jeung batin. Geus tah kula nerima jadi muhakam. Kuari minta pamuhakam. Kuari mah geus lain Pak Kiai Muhammad deui pamuhakam. Saya lapor kepada Pak Muhakam bahwa suami saya orang Korea telah meninggalkan saya selama 7 bulan tidak memberikan nafkah. Kan tadi malah ya sih ngomong. Kan tadi saya lihat orang siku Pak, ya panjang pemuhakam gimana. Selama 7 bulan saya tidak diberikan nafkah. Dengan demikian saya melaporkan kepada Pak Pemuhakam untuk diputuskan, untuk dibubarkan pertikahan saya. Saya atas nama Pak Muhakam yang telah dibentuk oleh Anda dengan disogok jeruk hasim. Ulah ikutur ke kalau gitu dah dikasih sebut tuh ya ini mah. Upah muhakam, yang lalagan sama. Bahwa dengan berdasarkan laporan dari Serwiti, laporan lisan disertai dengan laporan tertulis dan disaksikan oleh 2 saksi, Soleh dan Maslum. Nah, maka laporannya telah saya terima dan sekaligus pertikahannya saya bubarkan.
Geus bubar. Ngitung idah tadi dinya tah. Jadi eueuh kahesea dia keur carita ngaji, mah keur carita ngaji supaya nyararaos tah babari. Pos kitu nanti ngade ulah salah nyieun muhakam ke tukang beca dijieun muhakam geus ieu. Kudunya ka hukum. Tah ieu mantap pentingna di lembur kudu aya nu ngarti ge abe ulah ese-ese. Terus Kiai Muhammadna setelah 3 kali sucian kamu harus telepon lagi di sini. Ada apa Pak Kiai? Aing mau ngawin. Siap, Caki Sarwiti. Siap, sangat siap. Terus pokoknya teman kecil guys, babari guys, Pak Kiai sama bos gitu mas. Nah, jadi kita kalian, aing dihukuman sih. Aing nggak muhakaman, aing nggak hukuman. Guys, jangan tanggung jawab aing guys, pokoknya mas. Ini nah yang beres kalau urusan bos. Tinggal cek pemajikannya Dede, sih jadi muhakaman. Galedek cingklek jari. Saya cerita hukum saya ternyata orang mun urangnya hok mababari kabeh dia. Jakabehan di nyarang hese teh dipersulit ngahaja dijadikeun ladang. Eta lah anu ngajadikeun kesulitan. Wakil cek sakal mata tani punyi sarwiti teh kudu ngamimitian deui ngitung dengan apakahanana yang supaya ngasakeun pembubaran pertikahan teh teu meunang ngalanjutkeun anu tadi kuari mah kudu ngamimitian deui bae lantaran eta mah geus batal nu 2 poe batal ku nu sapoe ku katilu muka opat ge ieu teh termasuk kana can bisa dihitung kuari geus kudu ngamimitian deui bae ngitung mun geus didinya 3 poe teu bisa maka meunang Sarwiti ngabubaikeun pertikahanana lantaran ulit tadarruriha madarat ni Sarwiti teh ku gara-gara teu aya napaka. Jadi berarti lamun yu'addi ila dararin azim. Temenang sedengkeun kaedah lagi kos di ditu ad-darar yuzal. Mantak ad-darurat tubihul mahzurat. Mantak teueukeun darurat teh. Jadi eta kan kesulitan di Sarwiti teh kos itu teh ieu aing pan jelema. Manuk ge manuk di urusan. Di kurungan, di paraban, di caian pan aing ieu jelema ieu nu ngurusan ieu aing teh ieu. Nah, nu mantak yang berlindungna adalah ke pemerintah. Pemerintahna kudu ngabentuk jangan beresan soal pertikahan. Mantak mun kula jadi bupatina, gas, kula mah dibentuk per kecamatan khusus paranti urusan pertikahan, tek-tek bengek mimiti, nikahna datang ka pelakna datang ka pembubaranna datang ka urusan-urusan apa kana aing geus kabentuk geus pokona mah. Mun jadi bupati, gas, pokona mah beda di negara-negara nu sejen. Asana moal kebel aing jadi bupati. Mah, sabulan dilengserkeun asana. Tah eta teh tah nyuna mun aya nu ngurusan kos kitu. Tinggal ditala DPR na sabaraha kursi. Ayo, cieun perda. Ayo geura urusan-urusan apakah tah urusan-urusan pasar, pembubaran pernikahan dan lain sebagainya. Di Indonesia numpuk nu mentak ka belah dieuna. Aju awewe teh atuh ditinggalkeun ku salakina di urusan ku nagaran teu dina nalika urusan kudu make biaya sakitu gedena sedengkeun kitu sekut dituntut ku kebutuhan nah akhirna mah geus boga salaki los nikah deui eueuh nu daekeun nikah zina tah lamun nyana sampikeun ka loba kesulitan madarat ngaranna aju ngalakukeun perzinahan nu panggeulana ditanya ketua KUA. Eta tah ketuana. Juga anak buahna kabeh. Aju cekna teh kula mah nuturkeun di luhur menteri agama. Ditanya ke menteri agama sih laporan ke RT. Henteu. Atawa geus genepen nanti ke RT. Sabondor RT teh mah. Tiba pokolog datang ka incu ngerebek kabeh ngarasa. Tuh aya nu zinah teh lantaran teh diuruskeun bos kitu. Masya Allah. Tak kuari mah Sarwiti teh belang bentong. Ieu teh ieu dina pakahanana
2 poe teu napakah, sapoe napakah kadang 2 poe teu napakah, sapoe napakah 2 poe teu napakah, sapoe napakah. Nalika henteu mere napakah teh meunang henteu kaluar. Walahal khuruju zamanal mahlati. Meunang Kanyi Sarwiti kaluar dina zaman ngadagoan napakah lekah silin napakah karena ikeun ngahasilkeun napakah. Kanyi Sarwiti ngadagoan salaki ieu mere napakah hese bae geus aing mah pokona mah deuk kaluar mencari meunang Kanyi Sarwiti kaluar ti imah kulantaran teu dibere napakah ku salakina dalam rangka neangan apakah komo boga anakna usaha pamajikanana jaga hirupan dirina jeung anakna ka eta teh meunang teu nusus teh nusus teh mun ku salakina dibere napakah eta salakina teu becus bere napakah geus meunang kaluar usaha wa alaiha arju'u lailat wajib Kanyi Sarwiti ti penting mah tetep balik. Tipe mana terbayar balik. Maksudnya naon? Tipe mah besi salakina butuh. Butuh naon? Nangkep. Emang menang 2 kaol. Berang mah otomatis menang. Menang Nyi Sarwiti nahan tina susukaan berang mah. Eta mah kabeh mutlak sama seluruh mazhab. Lamun Ki Zaid teh bisa bere napakah Kanyi Sarwiti. Sapoe 2 poe aitak teh beurang teh hayang sasonoan. Nonsen. Tidak bisa dong, napakah dulu baru saya buka celana. Teu bisa teh Kanyi Sarwiti ai henteu mere napakah mah. Eta teu doraka Kanyi Sarwiti. Nyi Sarwiti teh doraka. Di alat suka ku Ki Zaid sebagai salakina lamun teu mere napakah. Tapi lamun peuting mah peuting. Si Zaid hayang noe pulang toel mah. Iya, itu kan orang suami istri kata napakah. Teu napakah ge padi mah peuting, pan peuting mah lain waktu dahar mah pan beurang. Atuh beurang ai peuting teh beurang teh dibere mah. Iya, atuh pokona mah waktu dahar teh dibere. Lain sadar, mana ye ngaji bae. Ayo sih ada ka mana lompat ya. Ai penting mah lain waktu dahar waktu hesta ieu aing teh hayang dibaturan ku sia hesta eta lamun Nyi Sarwiti penting teu mere doraka. Geus pokona mah kanu teu bisa mere napakah penting bae lah datang lah. Cek sakal mah tetep bae berang petunjuk teu bisa artinya meunang Nyi Sarwiti nahan tina dialep suka. Sanajan tipeting tetep baik menang nahan dialep suka selamatkan diberi nafkah. Tuh. Walau radiyat bi'isari falal fasubadahu. Sarwiti rumah tangga jeung Ki Zaid kuari. Nyi Sarwiti Nyi Ki Zaid miskin. Teu bisa mere napakah. Sapoe teu napakah. 2 poe teu napakah. 3 poe teu napakah. Lantaran gede duriat, kurang wetan mah kacinta teh gede kene ridoe Nyi Sarwiti. Tanya ku Ki Zaid, ya kakak batu bisa mere napakah ya ayeuna. Oh, cintaku tetap utuh. Tidak akan tergoyahkan walaupun badai datang. Waduh. Jangan pun badai, andai kata tsunami, tetap cintaku padamu utuh. Pokoknya mah orang sehidup semati, Kanyi Sarwiti teh, aduh tiis amat, cek Ki Zaid. Ini juga bapak majikan pasti. Biasa minggu, bebe jadai, cek kisah Ki Zaid tewit, jaka kami ikan biasa bernapakah, ulah loba omong, pokoknya mah gara mencari baik, ulah marido, dasa sanajan tadi napakah. Kamari kula geus ngomong sanajan badai, sanajan tsunami, angin beliung misalnya datang tetep kula andai kata aya hileud bulu gitu teh ridho kula mah. Oh, sia ku mulia-mulia teh Sarwiti. Ih, tupan kula teh.
cinta dulu surat nu pertama teh pan ayakeun. Wari ge dijadikeun mukjizat eta cinta. Sial ukur-ukur teh kita ngomong geus mustika kula teh. Minyak bisika. Lantaran ieu surat lain lalagaan. Di luhur ge berlayang tak bersayap berjalan tak berkaki. Juri pada jadi kitu mah. Datanglah di pucuk surat ketangkuan. Waduh. Saya teteh teringat kadinya orang kerci cintaan. Untaklah kakarak napakah sabigu bae maka. Kalau ngarido bae. Mulia amat. Yes. Barang 15 bae mah teu kuat. Ketika ridho bae. Aduh awak aing. Oh iya. Aduh. Tabelah dia ya. Terus mulai ditanya manyun. Wih, cintamu mana? Alah, cinta. Napakah? Mulai guys, orang Cikupa teh sungutna. Kaleng rombeng ngadele. Mulai kuari manggis dijebris bae nyisarwi kita tuntutanana lain soal cinta. Lain soal cinta ke cinta tapi ini betul untuk bisa disampaikan. Butuhkan apakah? Nah, disarwiti tadi napakahan ku kita selama seminggu 2 minggu tetap bayar ridho. Kuari itu bisa dibangbalerkeun, minta dibubarkeun, sabada ridho menang atau henteu walau robiat. Lamun ridho nyisarwiti nyisarikum miskin salakina yana kita itu bisa meren apakah? Bi'isariye palahal pasumadaw menangkanya sarwiti ngabubarkeun pertikahan sabak dari ridho. Saminggu ridho, 2 minggu ridho, atawa kabelah itu memeret sabulan marido bae 2 bulan ridho bae. Biasana awewe mah kitu tah geus 3 bulan ridho keneh, ka 4 bulan maka kara tuntutanna dikeluarkeun. Nak kuari sabak dari ridho nuntut supaya dibubarkan pertikahan dengan dasar tidak diberikan napakah menang. Jadi ridho mah ridho, kuari mah nuntut napakah lain deh. Sebab ku ridho ge teu gugur ieu. Cerwiti ridho teh napakahan geus 2 bulan. Kuari bisa, iya mere apakah eta nu 2 bulan tetep bae teu gugurku sebab ridho wajib dikodoan. Wajib dikodoan teh nu manten teh lamun aya jelema nyandung haju teu mere apakah kanu kolot teh sama geus geura bodak teh sama lalaki kos kitu mah. Mun teu dikerekem ku malaikat zabaninya do bage deuleu. Gula sambarangan aya njot-njotanana doang. Masya Allah ini apakah teu bisa geus mah anak urusan tunggal pengkolan. Ayo coba tak eta nu nyararanu gitu tak jajawaraan. Jawara bener mah. Nya mah napakana sok bener kieu. Gimana nu jajawaraan? Nu setengah main jawarana. Jawara bener mah. Ngomong naon sia? Napakah teh leuwih jawara bener mah. Sanajan sia teh diesan tah napakah mah. Tah napakah eta jawara bener nu kos kitu ngaranna. Nya mah hayang sohor doang poho pamajikan. Aing mah leuwih hiji 5 pamajikan loba teuing atuh 5 mah. Opak, kata jawara tanu pas itu. Apa kata terus? Ini setengah main, no oplo main. Aika seorang boga pamajikan 2 jeung 3 tapi teu mampu ngan apakahan. Geura modar sia. Cukup jang rebekeun sia kos kitu bae gitu. Sedeng bae pokona mah. Mun teu percaya geura modar ge sia tiga lagi. Aing mangketeh 8 deui. Masya Allah, langsungnya dari bab napakah besi orang. Aduh, anas dengan anas desa kira karasana. Perkoreng tuntutan dan gede jasa di akhirat. Masya Allah, Masya Allah. Atau nyisarwiti di deketan Gugi Zaid. Ditanya Gugi Zaid. Ayah jalinan asmara cinta melalui SMS itu tadi nama. Aduh. Menang di Citra malam minggu. Aya di dinya pesta gitu jagung bakar. Nah, hubungan lah. Lantaran hubungan, saya 2 bulanna amprok nanya sarwiti ka dek bebeneran teu ieu kawin kula. Iya tuh bebeneran atuh geura lamar kula. Hai kakak mana lamar mah babari bae ngan kakak encat digawe jadi teu mampu mayar napakah engke ka ditu.
Ya abah ya kan, abah ge sarua deui nah geus kolot urusan. Jadi kakak cinta mah cinta baik, siap mah siap ngan bisa digawe kakak gua lantaran itu moal bisa meren apakah dalam menrido bae atuh sia. Tadi cenah kalau masalah dikawin bae teman apakah mah engke kumaha engke bae gitu. Jadi nyahuleun ni sarwiti teh ka calon suami nu ngaran Zaid bahwa si Zaid teh digawe berarti miskin. Kadituna tu bakal bisa meren apakah tak kuari ridho berarti Ki Zaid ya ngawin sarwiti dikawin ku Ki Zaid walaupun miskin tuh bisa meren apakah tetap ridho sabada ridho mungkin sebulan mungkin 2 bulan hayang dibubarkan pertikahan anak menang apa tuh nah iya walau nakahatu lamun sarwiti nikah ka Ki Zaid alimatan barinya bisarihi karena miskin Ki Zaid jata tadi nage geus pasini ieu jeung ngabejakeun Ki Zaid bahwa Ki Zaid can digawe lu jelas bakal moal bisa meren apakah nyaho waktu nikah teh keberadaan Ki Zaid miskin ridho berarti tak ditikah kuno miskin kabelah dieuna teu kuat hayang dibubarkeun meunang apa teu salat al-fasqu ba'dahu menang kanyi sarwiti rapak dengan dasar diberem napaka sahaja tak tadina nyaho menang wae hayang dibubarkeun pertikah. Pagi Pak, pagi. Siapa ini? Saya Sarwiti Cikupa Pasar. Ada apa? Lapor Pak. Bahwa saya punya suami bernama Zaid orang Pasar Kemis. Terus dia tidak bisa memberikan apakah selama 2 bulan. Dengan demikian tuntutan saya mohon dibubarkan pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Zaid. Saya terima laporan Anda. Nanti saya panggil dulu Zaid. Panggil Zaid. Siapa? Ini Zaid ya? Betul. Punya istri orang Cikupa? Ya. Namanya siapa? Sarwiti. Betul apa tidak kamu tidak memberikan apakah selama 2 bulan? Betul. Kenapa kamu tidak bisa memberikan apakah? Sarwitinya juga ridho Pak. Ridoin atau ridoin siapa ngomong? Atau dia aja sukain sama saya, sukain siapa aku masih ngomong. Jadi dia mah nggak apa-apa, emang dari awal juga saya udah bilang bahwa saya itu nggak kerja. Kok dia mau aja? Berarti kan dia udah suka sama saya. Emang lu saya kampung Melayu beletono. Pantesan lu ngomongnya begitu. Iya, beletononya Mii. Oh iya, lu tetangga sama Mii. Terus ngomong lu begitu. Ya udah, ini apa masalahnya? Ini masalahnya istri kamu nuntut supaya dibubarkan pertikahannya dengan kamu. Kok begitu? Kan dia tahu waktu nikah saya juga miskin. Kok sekarang dia pengen dibubarkan? Ya, dia apa saya sih yang belum? Atau lu belum punya perasaan apa? Kayaknya saya nih yang belum. Artinya sanajan waktu nikahnya pemajikan mana bahwa dirinya miskin ridho mungkin seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan kabelah ditunda mungkin 1 tahun tadi tunda terido tadi beren apakah menang baik minta pembubaran lantaran soal apakah mas selama rumah tangga wajib baik kajen kuku mahage ridho tetap wajib apakah terido mau wajib baik apakah wayana sakit tetap baik ketika pemajikan embung diteruskan rumah tangga lantaran sudah diberi apakah menang baik apa ini ya lamun bangsa naib meraraji babgos rarapi sana di Indonesia. Walau rodiat bisarihi bil mahri mafala namun sarwiti ridho kalawan miskina Zaid diana suami nabil mahri karena mas kawin pala pas waktu menang bubar pertikahan nama lain apakah di mas kawin Zaid hubungan dengan sarwiti sanggesa hubungan kuarinya sarwiti minta kepastian bang apa kita kan hubungan udah ada 2 bulan 3 bulannya iya ya saya kan minta kepastian namanya juga barang dagangan kan kalau abang enggak kan saya mau jual lagi sama yang lain
Abo budak teh kumaha surabi. Iya, makanya saya meminta kepastian aja. Kalau udah kepastian kan kita janji kapan waktu yang ditentukannya, gitu kan. Kata orang tua dulu juga katanya kalau kerbau itu kan harus dikaluhin. Kalau orang makan harus dibasahin. Basahin, ya basahin. Lu emang dari mana lu? Cengareng saya. Kebom mah kudu dikaluhan, tanda aya nu boga teh kos kitu teh. Geus bisa ditungtun ka mana bae lantaran aya kaluhanana. Geus lamun jelema mah kudu ku basa. Tah eta teh ngabasakeun, endeh apa henteu kudu jelas. Sanggeus endeh iraha. Tah eta teh nu dicekel munding mah kaluhanana, jelema mah nu dicekel omonganana. Itulah cekolot baheula. Nah, zaman kuari mah kebo geus teu dikaluhan, komo jelema omonganana aduh ambalaya geus. Geus ambalaya di Cikupa geus nu bisa dipercaya omonganana isuk lain sore lain. Awewe nu rareuneuh loba korban janji. Korban janji dicerik bae mamawa beuteung. Neng, kenapa nangis? Enggak ada yang tanggung jawab. Emang kenapa? Ini perut udah 5 bulan. Kerjaan siapa? Abang Heri. Ya tadinya janji yang muluk bener, janji sama saya. Sampai saya menyerahkan apa yang ada di diri saya. Karena kata dia kalau tidak diserahkan nanti saya tidak akan mengawini kamu demi utuhnya jalinan cinta. Supaya dia mau ngawin, saya tunang karak aja. Kalau aja saya bisa isi goblok biasa. Eta nu korban kos kitu teh di Cikupa teh ambalaya. Nu eueus jangan di pasar Kemis doang. Istimewa di pasar Kemis mah. Pokona mah geus tueuh bae di pasar Kemis. Cara redinya kula kuari dulu awewe teh karena itu we. Asal geus kumuringis lagi. Ya potongan dicandung ya. Berangkat kolot saya, bener baik. Tuhan ya, kula jadi ngora, cuma kiai ayo terbalik-balik cara gitu. Mereka dicarekan kono kolot, sama dah dicarekan dan tentu atau balik be, sama sekali. Sebab iya pan buatannya anak, dan buatannya anak duaan, atuh asal lu tadi gue gitu jauh kan itu ya budak ya, iya mah ditinggalkan bebene kajian hukuman. Bener be, disiloknya lah. Ciloknya lah, Neng kenapa nangis? Aduh ini 3 bulan. Terus, tapi nggak ada yang tanggung jawab. Tenang, ada santri di sini. Serinya nggak? Emangnya naon lebih digemus ke santri kos itu? Tuh santri mah barang anti. Bisa dibikin kesemparangan gitu. Atuh kajet ini umur 80 tahun beres daripada gitu kalau kos itu. Cak santri iya lu beres ini. Itu tuh beres. Nah, keluarin makin janjilah Ki Zahid jeung sarwi tidak ngawin. Ngan bebeja Ki Zahidna. Nih, kalau soal mau ngawin mah saya siap. Emang cinta beneran sama Neng. Waktunya pokoknya asal Neng siap, udah kapan aja. Jangan-jangan siap. Jam 2 malam, abang mah siap. Waduh, kok beneran? Cuman abang nggak bisa ngasih mas kawin. Nggak bisa ngasih mas kawin, jangan-jangan emas. Besi juga nggak bisa. Ya kagak punya mau bagaimana tuh. Uang kagak punya. Emas apa lagi? Itu emas kan suka dikasih kata emas. Ya kamera dari Brebes aja. Ini emasnya Sakopea ini mah. Dah ini jelas mas tuh bisa bayar mas kawin. Demi keutuhan cintana. Cak nih Sarwiti nggak apa-apa lah. Saya nggak di mas kawinin juga. Nanti bagaimana? Pernikahannya udah kulhu aja 3 kali. Beneran nih, bener. Waduh, mantap atuh. Udah jangan 2, jangan 3, 7 juga mau. Ya, jadilah pertikahan. Tuh, ditikahkan ku bapana. Disarwiti ya anakna, ditikahkan kaki Zahid, di mas kawinan ku kulhu 3. Itu bagus kata si Gade. Ya, si Gade ya, percaya perkawinan, mas kawinan kulhu, yang kadangnya hebat, itu bagus. Ku atakah, tebagus kata kos gitu teh. Tebagus, jadi mah jadi ngan tebagus. Kesel atuh salakina.
Cek walina teh kula nikakeun ganjang, dipikakeun kana kula kalawan mas kawin atakah sugro jeung kubro. Wow. Eta kan lamun encan digawean teu meunang kawin. Pak eta maca kulhu atuh kulhu mah kulhu ipan ieu mah ngacung. Kata teu beres ada. Kulhu eta kumaha? Bismillah kulhu Allahu akbar. Pedol cangkeng. Lain cangkeng-cangkeng teh ngatuin pedol. Teu bagus, tetep bae nu bagus nama mas paling utama nama kabelah dituna taman harga atawa benda-benda. Iba cerita sama sah bae. Lantaran Kangjeng Nabi Adam nikah ka Siti Hawa baheula pertama pertikahan di mas kawinana ku maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adi sah kuari mati zae di kakaknya Sarwiti lantaran susah jasa ujang pakai mas kawin makanya mas kawinan kukul hutilu berarti ridho ni Sarwiti dikawin ku kizae atau di mas kawinan ku barang ku benda ku duit ya nek kukul hubae ridho nyao ridho jadi pertikahan anak sebulan 2 bulan kuarinya Sarwiti minta pembubaran pertikahan lantaran teu bisa mere mas kawin ku emas atau ku duit atau ku perak teu bisa sama soal mas kawin mah jabongan tata dina ridho. Oh nu mantak wala radiyat lamun nya Sarwiti ridho suka bisarihi ku miskin kizae sebagai suami nabil mahri kana mas kawin teu bisa aya mas kawin ku bener nyaon jarina salah. Kan kok bisa pembubaran nikah sama jatah tadina ge nyaho ieu elektronik mah teu haram sama kumaha ngagunakeunana teu mutlak nu mutlak haram mah alatul lahwi mah alat khusus idopat alat kana lahwi idopat ditaksis jadi alat khusus paranti nang nineng itu bae dah ngomong jeung sia mah ajeng tantri mah lain kitu ngomongna. Aduh, eta aya idopat ta alatul lahwi, alat didopatkeun ka lahwi, didopat ditaksis. Jadi berarti alat khusus pikeun nang nineng. Teu bisa digunakeun kalau salian nang nineng. Andai kata gitar digunakeun kurang pakai zikir mal bisa. Mal bisa da kumaha atuh ngagunakeunna tah. Piul kan kumaha aing nyahor ngaran teh rupa teh piul. Digunakeun pakai lain heuheuean teu bisa. Suling digunakeun lain pakai heuheuean teu bisa. Eta ngaranna alatul lahwi setiap alat nu digunakeun khusus pakai heuheuean kos kada itu eta ngaranna alatul lahwi haram sama. Ari kitu mah bangsa speaker ieu mah lain alatul lahwi lantaran ieu mah bisa digunakeun pakai ngaji. Ieu mah ngan sakadar muka biru sot ngagedekeun suara make alat lantaran geus darurat. Lamun urang teu make suara, teu make alat speaker, teu make alat sarua jeung neuk nuar kayu teu make golok. Teu bisa. Alat mah berarti kumaha makhlukna. Kumaha nu di alatanana geus hubungan alat jeung makhluk begitu eratna. Jadi berarti lamun ieu alat pengeras suara hubunganna jeung ceuli. Saeta teh aya urusan istimah. Geus kadengena kumaha ye ku urang. Kadengena ieu mah ye mun ieu alat digunakeun pake ngedengekeun ngawih ku urang. Nu kadenge ku urang suarana suara ngawih-ngawihna ge ngawih teh aya nu meunang. Ngawih teh anu halal. Ngawih teh cek urang mah nyanyi ngawih atawa nyiir eta anu meunang. Meunang teh halal mubah. Ngawih mubah. Aya anu haram ngawih teh. Nu mana nu mubah? Ngawih ye nu mubah. Dengekeun ku celis ye, aing geus ngawih ye. Nu halal abeh nyararahos ya. Ya. Tolal badru alaina. Eta ngawih lain. Halal. Ngawih eta cuma lain. Eta ngawih teh. Aya nadaan. Aya nada ngawih teh aya rap. Rap kan aja. Aduh, Masya Allah.
Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum. Kita ngawin ya. Mubah halal bahkan sunnah. Ngawin siapa sih itu? Coba lamun kurang tadi lagukan. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum. Assalamualaikum asqal asya. Assalamualaikum. Udah stres ya kadang. Eta kos gitu teh ngawi. Eta mah sunah halal sunah menurut aliran ilmu tasawuf ge nu kitu teh sunah bahkan. Naon sebabna bisa narik-narik kana hate sehingga cinta urang tambah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya anu pikeun ngalasan ilmu alfiyah. Wala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa. Eta di pondok atau pakai gundang kan digunakan tapi dangdutan tolong udah budak. Ini tidak alfiah. Itu tuh Oma Irama. Beres. Saya tetap mubah tak. Ini tadi mas sunnah hukumnya mubah tak. Fahilul ladzi kamat wa atazidun munirun majhulun limal fasa. Nah eta nu kitu mubah. Anu haram. Yang itu anu haram mah. Begadang jangan begadang. Aduh, udah kita oh mau nyaritakeun asmara mah haramna leuwih parah. Tuh, geus kanyahoan urang nu mana nu sunah, hayang ngaji mah nya urang tuh nu mana nu mubah, anu mana nu haram. Urang nyanyiikeun make bahasa urang tapi nyanyiikeunana nyanyiikeun tentang perjuangan Kangjeng Nabi halal mubah. Nyanyikan kurang nu dijanjikeun teh perang Uhud, perang Badar pan dinyanyikeun teh ku ari mah teh disiirkeun. Teu naon mah. Atawa siiran-siiran anu mengarah kana ngabangkitkeun batin, boh resep, boh semangat, boh sieun. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan ngadamel abdi siiran. Sia mah teu bisa ieu kos kitu mah. Sebab lain diwikan begadang deh ya. Ayo kita tidak bisa tak. Yang luka ditunda bangsa orang sujail akrot ya. Masya Allah. Eta siiran. Nah, kita mah nggak bahasa urang. Tapi nggak bangkit nah. Model siran-siran gentur. Karangan mama loba bahasa Sundana. Nyaritakan rukun wudu, rukun sholat. Baheula mama itu tuh di Bandung teh aya siiran Sundana, mama Gempakri aya siiran Sundana. Eta menyaritakeun rukun salat atawa Bapak Kolot Kula, Abah Haji Agrat mau boga siiran tauhid. Eta ini bisa jilid, terus 2 jilid. Ayat tata siiran tauhidna. Teu naon make bahasa Sunda. Terus itu tanyani. Ada orang nyanyian, reruan tapi nata. Orang harus bacakan banyak kos itu ya. Eta urusan nyanyi. Nah, ini mah alat lahun. Alat khusus ikan lahun. Hari itu mah speaker. Nu ngaharamkan speaker. Dan pati bisa ngaji. Dan lantaran ya anak teh teu nyakeun ieu speaker teh ya. Kun naon takrif dan naon. Mantap. Jelas kebelah itu nanti tetap baik mal beres ngan kararesena munazorohna teu nyaho lebah. Geus kulantaran teu nyaho lebah nu taslim padahal geus sabaraha kali nu ngaharamkeun speaker teh eleh dalilna tapi teu daekeun taslim berarti ieu mah lain munazoroh kebelah itu nanti bisa mujadalah bisa mukabaro dosa entek teu dilawanan ku ari mah kieu. Lah sabodo teuing geus nyana-nyana urang-urang kumaha hidayah ti Gusti Allah bae. Lamun speaker diharamkeun, golok bisa jadi haram. Mun golok speaker diharamkeun, berarti kacamata ge haram. Eta alat mukabir. Lamun ieu alat mukabirus saur, lamun ieu mah kacamata alat mukabirun ningali. Ini mah ngobrol jeung siapa aing mah. Aduh, masyaallah. Panjang geus dongeng neteng maka ditu keur cerita. Permasalahan digawe di pabrik alatul hawi haram geus atuh hasilna ge haram atawa urang jadi satpam di Jakarta
jadi satpamna, jadi satpam didinya merekna aya wujud tirat, non urut ijat urut. Ari di luar nama wujud, non urut ijat, ari di jero na urut-urut. Hanya jadi satpamna haram. Bos gitu data. Balik tempat-tempat haram atau duit nanti. Andai kata anak digawe di nukas gitu, bapak tetap wajib nganapakahan kado jadi anak lantaran haramat bisa ngajamin karena napakah diri. Wa ilam lakul bil muktasibin lamun pengucapkan orang bahwa sifatkeun bil muktasibia surabian qadar alal kasabi walam yaktasib walam yakun kama zakarahu. Lamun tadi mahil tadi hiji jelema fakir kemudian teu bisa usaha kemudian muriang lumpuh atau gering biasa atau budak atau edan wajib dinapakahan kudu jadi kolotna mun anak teh mah warimah bukanna kumaha lamun aya jelema fakir kawasa nyana lamun usaha bisaeun teu pangadegna sehat tur teu muriang teu naon. Zaid anak si Umar gagah waringkas teu lumpuh teu setruk teu gering mun usaha bisaeun jagagah ngan teu usaha doang. Fakir teu usaha padahal gagah ieu wajib dinapakahan apa henteu. Kudu jadi kolot. Anu tadi mah aya hiji anak susah kabeneran teu bisa usaha menuntut bisa usaha teh lantaran diri negeri atawa lumpuh atawa manehanana teh kitu edan atawa budak leutik can mampu usaha eta mah wajib kukolotna dinapakahan. Kuarina aya jelema susah jasad hese dahar anu luar biasa ngan jelema mah gagah enak luar biasa. Kan nyahoan seteratna ya lamun nganggo sakinta tengah suatu pahara jasa sama jelema pahara jasa komo lamun rangda mah 2 kintal kiri kanan sakinta gagah jasa geus nah hasilnya nana teu muriang teu naon sehat teu muriang teu gering teu edan lain budak ngan susah ngan teu daek digawe mumul jasa wajib apa itu dibere apakah kudu jadi kolot aja bermasalah ya. Iya loba jasa di leburuan kok sadari loba jasa ya. Nah, iya dia diatur fa aqwalun maka sababarakal ternyata ayat tilukal kalau kehindi sanuha tajibu mutlaqan lil asli wal far. Kalau kahiji tetap bagus nama wajib diberi napakah baik. Mun anakna nu mumul model kitu bapak wajib nganapakahan. Mun bapak nu mumul model kitu anak wajib nganapakahan kanu jadi kolot. Wajib bae teh mah mun anak nu susah kolot wajib nganapakahan kanu jadi anak. Lamun bapak nu susah anak wajib nganapakahan lu kanu jadi kolot. Nah make jeung wajib segala rupa padahal manyana mundur li annahu waqtahu lil insan ay kallifa qaribahu al kasaba mati sa'imali. Menurut pandangan agama mun anakna susah bari mumul bapakna aya gablek bapakna teh bapakna teh gablek asana Inggris eta bapakna goblok. Tanah ayah, warung ayah ngan anakna mumul. Wajib baik bapak nganapakahan anak lantaran harta teh teu bakal dibawa balik ke kuburan. Harta moal dibawa balik ke kuburan jeung jore jasa cak pandangan agama bapana sakitu ayahna hartana kujana dicekelan bae anak terlantar jore jasa teh menurut agama.
atuh mantak naon babarengan bae hakikat nama eta harta teh lain nu Bapak nu Allah Subhanahu wa ta'ala